Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Esi doakeun akang sing salamet. Duh Abah disuhunkeun piduana. Nuhun Gusti mugi abdi disalametkeun tina bahaya. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sabot kitu teu kanyahoan maung teh ngaronjang deui, malah ayeuna mah siga nu rek luncat kana luhur batu. Atuh Asmita beuki reuwas sarta manehna ti soledat gebut we ragrag kahandap mau ngudag rek nekuk ngan bae Asmita ngagorentel nyabetkeun bedogna mau ngajurung kunung. Asmita gentak we hudang deui kawasna. Itu ieu geus mimiti biji nafsu. Asmita bari masang undur-unduran neangan panyingcetan pikeun ngahindarkeun bahaya. Anorok aya maung teh ayeuna mah beuki wani pisan siga nu geus hayang nyelewegkeun kana cadukna. Jedong loncat ngarakeb. Asmita nyingcet bari nyogokeun bedogna kana lebah beheungna. Mau ngagaur bari ngarawel bedog. Tapi Asmita rikat narik bedogna bari disabetkeun. Sabot Asmita keur galungan jeung mau ngarebutkeun pati. Rongheap ti lebak unan datang. Dumeh kamarina geus janji rek ngabadamikeun perkara kawinna manehna jeung Nyi Iko. Tapi barang sero gadinya unan kacida rewaseunana nempo Asmita keur galungan jeung sancang anu gedena 2 kalieun domba adu. Uluna belang, sungutna nyangereng, sukuna anu katuhu ranggah rek ngacak beungeut Asmita. Ngan suku hareupna anu kenca plak-aplek meh sapat kitu deui tina beheungna ngaburial getih. Sedang Asmita geus puguh baju caranana mah rangsak wak awek. Atuh beungeutna, leungeunna, awakna. Sakur nu kakaut mah darawang tapak pupu. Saluar awakna boborot ku getih. Tapi najan kitu masih keneh bisa ngalawan cungcat cingcet. Kituna teh bari ngadekeun atawa nyogokeun bedogna kana beuheung atawa kana beuteung maung. Anu harita garam-gerem matak paur nu nenjokeun. Kanca dangu unan ngilikan kaayaan sobatna sasat
keur naruhkeun umur rebutan pati jeung maung sancang lain gawat nulungan kalah nyalingker kana tangkal ti hujan ari panon melotot teu ngicep-ngicep da puguh sieun ngan orokaya ari calana mah geus ngagoyobod atuh da wer deui sirikna teu saban maung ngaharang atawa ngagaur isada unan mah teu bisa nahan tengna anu ngawer-wer kiih ngan teu we bijil bukurna antukna tina bakating ku sieun berak we cingogo bari ngayak-yak suku teu bisa dicengkatkeun komo jeung bisa nulungan Asmita mah malah bedogna oge tungtungna mah ngagoler gigireunana gajlang deui si Raja Leuweung teh narajang domeh Asmita ti kedepruk sukuna ngait kana akar bari ngagerem merek ngarekeb tinggal sawatara senti deui kukuna nanceb kana punuk Asmita ngan rikat manehna gorentel bari ngahembatkeun bedogna kana cungurna anu geus calangap habab kaur bae disada nyerieun sedeng sungutna budawang rangsak dihakan ku si Leunyae bedogna Asmita warisan tilu jadi bapana nyaeta Mangsal Hapi gobrok deui si Raja Leuweung teh ngarekeb kabeneran Asmita harita mireungeuh unan atuh Asmita sasat kabongohan rek nejat teu kaburu ngan orokaya bajuna kakaut atuh kerewek we sarta teu burung kukuna nyeceb tapi Asmita ras kana warahan bapana suku maung nu katuhu nu geus nyampeuk kana beungeut teh gap we pigeulangna ditewak tapi lesot deui Asmita rikat ngejat kagigir bari ngahembatkeun bedogna anu beneran pisan kana sukurna anu kenca anu tadi geus ngaplek brot disabet atuh maung teh ngagaur ngudupung ngan teu lila kituna teh da saterusna mah ngagabrug deui Asmita mundur kana lebah tangkal kai cagak bari ngahembatkeun di bedogna tapi cilaka manehna ti kudawet kana areuy bah we nangkarak sedang bedogna meceleng sedang si Raja Leuweung mah geus mancok tinggal gep nekuk ngan untungna Asmita muntang kana areuy nu ngaramai bareng jeung ngahunjal Asmita areuy teh nyorolok ragrag kabeneran ninggang maung atuh sasat karungkup geuat we ku Asmita dipiting tapi mau ngaheunjal ka hareup nepi ka Asmita kagusur pamitingna lesot ras Asmita kana peso balati anu disorena rakilat geus dicabut tina cangkeng karek nyeungap mau geus ngarontok manten satengah nangtam atuh Asmita kagok asong pahirupna teh aya di dinya pisan malah sakilat dina ingetanana yen manehna baris paeh diacak jadi eusi cadukna barang mau ngagabrug sukuna nu katuhu ditewak ku pigelang setengah ditakis siar ceres mata maung teh ditubles ku balatina siar ceres mata sabelahna deui deheumbat balati nepi kameh asup kabeh gaur bari ngajol ka hareup untung we Asmita geus nangkarak beak tanaga maung teh ukur ngaliwat kana siraheunana sarta cedak we neungar tangkal kai atuh bruk bae namru bari kokosehan rejat di hudang polnyang ngelumpat notog-notogkeun maneh sasat neunggar-neunggarkeun bebendulna kana kai sabada kokorelengan kawasna bae geus teu kuateun nahan kanyeri dumeh matana duanana dihakan balati anu masih keneh nanceb bro ngudupung kusah koseh terus bae jeger
rada beh jauh di tempat nang karakna Asmita. Unan barang nenjok mau ngajoprak, kitu deui Asmita ngajoprak. Gawat manehna bijil tina nyumputna. Tapi satengah ngarandang. Nafsu mah hayang lumpat ngurus obatna. Tapi suku leuleus hese nangtung. Kanca dangu harita panon poe teh geus lingsir ngulon. Sakedeung deui dur asar. Sanggeus sidik Asmita masih kana hirup rigidik we dipangku dibawa ka saungna anu teu jauh ti dinya. Asmita digolerkeun bari dibanjur ku cai tina kele. Ulisik Asmita beunta atuh geuwat ku Unan diasongan cai. Regot nginum bangun nikmateun naker. Ngan orokaya terus ngalengger kapaehan baluas meureun urut bieu. Sawatara jongjongan Asmita ngalempreh kapaehan. Sanggeus digulang gaper ku Unan, nyah manehna beunta deui lalaunan. Ret ka Unan anu keur cindeluk bari ramisak mangkarunyakeun kasobatna. Sedeng Asmita pok nyarita. Nan. Paeh. Ceuk Asmita. Maksudna mah nanyakeun paeh henteuna mau musuhna teh. Teu Kang, salamet. Walon unen maksudna yen Asmita salamet. Tapi memang kadengena jeung kahartina ku Asmita mah maung teh teu paeh. Atuh karejat we hudang deui. Bari ti bubun celik kop kana kampak anu aya di saungna. Mana ayeuna Nan? Ih, paeh eta mah Kang. Ceuk Unan bari unur-unuran sieun ka barerang. Paeh. Ceuk Asmita bari bru deui namru. Memang tanagana geus beak. Kang, wayahna we nya ku kuring rek dipanggul ye. Urang balik. Ceuk Unan bari memener sarungna. Sedeng Asmita mah teu ngawaro da geus teu bisa ngomong-ngomong acan. Ragejang we Asmita dipanggul ku Unan dibawa balik ka imahna di Cicapar. Najan bari eureun-eureunan dumeh Asmita mindeng hahargungan. Jeung Unan ngareureuhkeun kacape deui. Kira wanci Isa. Unan geus nepi ka imahna Asmita. Ari kasampak teh deui. Indung beurang keur cakah cikih. Lantaran Nyi Esih geus ngaheujeun. Baris ngagumelarkeun hiji manusa titipan ti Pangeran. Bareng jeung gubragna Asmita digolerkeun dina samak di tengah imah. Di jeronggon Nyi Esih brol we ngajuru. Budak gumelar kalawan salamet. Wah. Nuhun Gusti, rantos salamet. Ceuk indung beurang. Sarta ret ke tengah imah. Mireungeuh Unan keur ngagugulung Asmita. Atuh geuwat ngojengkang kaluar bari hariweus-weus. Kunaon teh Jang Unan? Jang tata teh. Gelut jeung maung, Mak. Walon Unan lalaunan. Kumaha Jang Unan? Dedengean teh ucing. Indung beurang bari brek bae ngudupruk. Teu karasa deui, bet ngecewer. Tina bakating kureuwas jeung sieun kuno lain-lain. Tos we Mak, datos salamet teu kuat kieu. Bisi
kadangueun tuh ku Esi keur ngararasakeun kanyerina, ceuk Unan. Kanca dangu Asmita mah ti barang digolerkeun oge ceurina mah ngadenge di jero enggon aya nu gogoaran ngan orok kaya manehna teu bisa hudang kawantu taya tangan pangawasa. Atuh maindung berang teh jolnya Esi gap bae jeung Unan ngurus Asmita di gulang gaper, di ubaran jeung di beresihan. Sanggeus beres ngubaran Asmita terus ngurusnya Esi jeung anakna. Teu wudu indung berang teh cakah cikih ciring cingcat ngurus nu ngajuru jeung nu cilaka. Nepi ka tengah peuting kakara Asmita rada jagjag kasurung ku hayang nyaho di rupa anak nu karek gumelar kadunya. Bari digandeng ku Unan, Asmita nempo ka enggon. Kang Tata selamat, ceknya Esi bari nangkarak. Panon mah pinuh ku Cipanon anu ngagarendang sasat nahan kanyeri jeung kasedih mireung salakina. Alhamdulillah Esi, akang salamet. Kumaha Esi? Ceuk Asmita. Salamet akang. Nuhun Gusti. Kang Tata sampun anak aya dina kasalametan. Ceuknya Esi bari gape kana leungeun salakina anu pinuh ku cacad urut di karawes maung. Yang Tata, ih geura tingali ieu si Ujang. Ceuk indung berang. Cayalian ti Mainot ngaranna teh nuduhkeun ramo orok nu beulah kenca. Ari red, ari gebeg teh Asmita ngarasa reuwas nu lain dikieuna. Lantaran ramo cingir anakna nu beulah kenca bet buntung sabuku. Ponok tueuh kukuan. Dedeh teuing Kasep. Hidup gumelar kadunya teh bari mawa cacad. Sanajan teu sabaraha, tapi cukup jadi ciri nu mandiri moal leungit saumur hirup di dunya. Ceuk Asmita nyaritana ngageuri, malah bari jeung nyurudut Cipanon ngalembereh mapai-mapai pipi anu pinuh ku raheut. Ieu deh Yang Tata, dina walikatna teh aya tanda hideung. Ceuk Mainot bari mukakeun ambetna heg ditembongkeun. Bener we, dina walikat beulah kenca nyeplok tanda hideung sagede peser. Nya teu nanaon Kasep, sandajan hidup gumelar pinuh ku ciri-ciri. Muga-muga we hidup sing pait daging pahang tulang, sing jadi manusia nu aya hargana aya gunana dina hirup kumbuh. Muga-muga naon harapan Bapa nu ti heula kungsi ditamplokeun ka lanceuk hidup teh sing bisa kalaksanakeunana. Hei Kasep, sakalian ayeuna hidup ku Bapa dibere ngaran. Lahirna muga disaksian ku biang hidup katut indung berang oge Unan. Batina muga disaksian ku Gusti nu Maha Suci nu ngagelarkeun hidup ka alam dunya. Lantaran hidup gumelarna bari mawa ciri nya hidup teh ku Bapa dibere ngaran Gumilar. Supaya deket kana kecap gumelar nyaeta nu ngalantarankeun ayana hidup di alam dunya. Ceuk Asmita bari saterusna ngucapkeun syukur ka Nu Maha Kawasa. Disagigireun Asmita boga kabungah, dumeh boga anak lalaki turta salamet. Kitu deui Unan,
anu sasatna bakal nyang hareupan kabunga dina poe pangantenan. Tapi teu kitu mungguhing sipating jalma mah sok aya we nu sirik pidik mika cua mika ceuceub. Buktina Lurah Barja anu geus kawentar galakna nu memang tadina kungsi nanyaan ka Nyi Ikoh tapi teu ditampa. Da eta Nyi Ikohna embungeun di Candung. Ayeuna sabada aya beja yen Nyi Ikoh rek dikawinkeun ka Unan tukang areng. Atuh Lurah Barja teh kacida amekeunana. Komo barang ngadenge cenah ceuk usung esangna yen pangna si Unan bisa meunangkeun Nyi Ikoh Rokayah teh lantaran ku gawena Asmita teu wudu. Jadi beuki nafsuna teh asa dihina basa. Kitu deui si Babah Gondok anu memang boga hate teu resep ka Asmita lantaran ngajual arangna sok kabatur bae. Mun teu kanyahoan teuing mah kiwari beuki kacida we girukna ka Asmita teh. Lantaran Lurah Barja jeung si Babah Gondok memang sobatna, ayeuna sasat manggih jalan. Pada sarua mika ceceubna ka Asmita, atuh dina ngarupatna teh nembongkeun ka geuleuh nu luar biasa. Akhirna ieu dua jelema sapamadegan yen kalakuan Asmita kitu teh lain antepeun. Isuk jaganing geto pasti maranehanana baris nyieun reka perdaya pikeun nyilakakeun Asmita. Tekadna ieu dua jelema teh teu saeutik mangaruhan kana jalan hirupna Gumilar anu mangsa ieu keur lelengkah haluk. Nasib Gumilar sagemblengna aya dina kakawasaan pangeran. Tapi reka perdaya manusia anu mika giruk ka inung bapana jadi marga lantaran Gumilar kadungsang-dungsang. Kanca dangu sadayana geus aya saparapat jamna Asmita diuk dina golodog nempokeun anakna nu lukutek diburuan pipilueun jeung barudak kalede nu harita keur maraen kaleci. Budak teh bangor pisan gawena ngan dugla digle we kaditu kadieu ngahalangan kanu keur arulin. Geus sababaraha kali dipangku sina cicing di sisi. Ih, ada terang deui ka tengah. Barak cingogo nyang hareupan kaleci nu diparake pasang. Heg dicoo di koeran. Di sisi atuh lajonanya. Cek iding bari ngaragamang rek mangku Gumilar. Mong. Gumilar ngahunted kekepehan, leungeunna ngepeskeun leungeun iding. Di dieu anggur mah jeung Abah. Asmita ngageroan anakna. Lantaran budak teh kalah ngahintul. Panonna meni nyureng-nyureng we kanu rek mangku kaos nu amek. Ret Gumilar ka bapana. Teu kungsi dipindo digeroan. Jung we manehna cengkat. Jul kaleci digle nyampeurkeun ka bapana. Lempangna ngadedod bakating ku montok. Bah. Gumilar ranggah lempangna nyuruntul gagaleongan. Asmita gancang muru karawak budak teh dipangku.
Kalacat di kana golodog dibawa asup ka jero. Gek diuk nyarane kana bilik. Budak dilahun bari diusapan sirahna deudeuh naker. Jurung kunung gumilar cengkat tina lahunan ugal ugil hese naker maklum berateun ku awakna. Hega tuku Asmita dibantuan dijungjungkeun. Reka mana atuh teh? Bapana nanya. Leungeunna mah teu lesot. Ma, ma. Budak teh nembalan, meureun maksudna ka emak. Nya ulah ngoprek atuh. Digle budak teh ka dapur nyampeurkeun indungna. Dianter ku teuteup bapana nu padat ku kadeudeuh nu taya hinggana. Kakara oge nepi ka dapur. Geus kadenge nyesi ngegorowok. Alah, mah bangor. Kumaha kadinya atuh Akang? Beda ieu angeunna diacak-acak. Asmita norojol. Nyeh, seuri mireungeuh polah anakna sakitu dihalangan teh ku indungna. Leungeunna mah keukeuh we pakupis ngawut-ngawut ayakan leutik. Bageur mah. Yap ka dieu jeung Abah. Ka dieu jeung Abah deui. Bari regeyang we budak teh dipangku. Dibawa ka jero imah. Gek diuk deukeut lawang nempokeun barudak arulin. Lamun ceuk Abah aya di dieu piraku teu ngarasa bungah nempo incu geus sagede kieu. Ceuk geurentes hatena bari ret nempo sirah budak nu keur dilahun. Heg didangheakeun celengok pipina diciuman. Rai kajadian nu ti heula-heula nembongan deui. Waktu bapana digalusur ku sababaraha urang upas. Basa rek dibawa ka Garut pikeun diberok tea. Ras kana caritaan unan anu nembongkeun kacurigaan ka Lurah Barja. Ingat deui waktu lurah kababuk ku rancatan di tokona si Babah Gondok. Pok-pokanana harita waktu nyarekan bet matak jadi pikiraneun. Bisa jadi Lurah Barja teh neundeun hate goreng ka aing. Teu sangka tina pasal baheula manehna mika hayang kasih esi. Bet nepi ka papanjangan. Malah nu jadi korbanna mah bapa aing sorangan. Teu naon Lurah Barja. Rumasa dina waktu ayeuna mah aing teh eleh. Tapi rasakeun engke ka hareup. Da jalma teh moal salilana apes. Oge anjeun moal salilana jadi lurah, jadi pangagung. Aya dina kaunggulan. Asmita ngocomang di jero hatena. Red Asmita kana leungeun kenca gumilar nu numpang dina tuurna. Sabrehan oge kabireungeuh. Cingirna buntung eueuh kukuan. Kecewis deui dina hatena. Ani sarua pisan cacadna teh saperti akina dina cingir kenca. Ngan ari Abah mah buntung kabeh. Boa, ieu oge nurun ka akina. Teu naon asal ulah nurun kana kasangsaranana we. Jurung kunung budak teh nangtung dina lahunan. Leungeunna ngopepang ngarampaan beungeut bapana. Ramo-ramona nu balu teter teh nyonyoo ceda nu ngagudat dina pipi. Bati basa bareto gelut jeung maung tea. Tapak kuku nu nepi ka ayeuna teu bisa leungit. Dina cageurna mangrupa cacad ngagurat
dina pipi belah katuhu. Ih, ulah dikorek-korek atuh, Linu. Ieu teh minangkana mah hadiah kalahiran Uum, nya ya. Persis abah meh-mehan menang cilaka, nya hidap gumelar ka alam dunya sapoe rejeung. Ceuk Asmita bari neuteup beungeut gumilar. Kang, Suara Nyi Esih ngageroan ti dapur. Asmita ngareret ka jero satengah ngadedengekeun lantaran teu pati sidik. Puguh rasana keur dipuseurkeun sagemlengna ka anakna. Kang, Naon sih? Asmita malik nanya, masih keneh diuk. ya minyak lantung teh geuning geus kosong. Deuk Nyi Esih. Nah tadi eueuh nu ngedar ka dieu. Nya da sugan teh aya keneh. Nyi Esih ngareret ka salakina anu geus manco di lawang dapur. Beuh, poek we meureunnya sapenting ieu mah. Nya urang meuli we atuh mengpeung beurang keneh. Amal kaburitan akang balikna. Nyi Esih semu melangeun. Moal sugan. Ongko kapan keur caang bulan ieu? Kapeutingan ge moal ngatog. Sok kadeukeun, Esih botolna. Tah ieu budak pangku heula. Asmita menta botol bari mikeun budak. Geus kitu mah. Jelik Asmita turun ti imahna bari ngajingjing botol. Kebat kalandeuhkeun satengah rurusuhan. Maksudna rek meuli minyak tanah kanang kapait. Puguh jalan teh mudun. Atuh ngeunaheun pisan leumpangna manehna releng. Kawas aya nu nyurungkeun we. Jorelat. Breh lembur seda hurip ka tembong. Manehna terus ngadudud teluak liuk. Sakedeung sadahurip geus kaliwat. Jalan mimiti mayat teu pati mudun teuing. Leumpangna mimiti di kendoran. Itung-itung ngareureuhkeun napasna nu ngahegak. Sakedeung deui oge manehna anyog kanang kapait. Bras ka jalan aspal. Asmita mengkol ka katuhu. Toko si babah gondok teh geus nutup. Tapi ari pantona mah muka keneh. Malah si babahna oge keur ngajanteng di hareup. Meser minyak lantung toke. Ceuk Asmita bari nyampeurkeun. Si babah gondok teh lain emalan. Kalah ka nyerengeh manehna melong kana beungeut Asmita. Neuleuh ceda nu ngagerat dina pipi. Anu sanajan manehna teh memang geus nyahoeun yen eta teh jadi ceda urut basa gelut jeung maung. Tapi ari prok saban tepung kudu we mureleng pika sebeleun. Meuli minyak toke. Asmita nyarita deui. Teu ieu malire kana peta lakuna si babah nu pika teu ngeunaheun. Si babah teu kebat nyaritana. Lantaran manehna ras inget kana kageuleuhna. Dumeh Asmita teh tara daekeun ngajual arengna ka manehna. Ayeuna arek dibales moal dibere meuli minyak tanah. Mangkaning warung-warung sejen geus tarutup. Ongko can puguh aya di nu sejen mah. Rek meuli minyak lantung toke. Buru-buru atuh bisa kaburu-burit. Asmita bangun geus teu sabar. Memang di jero geus tang tuh aya si Ona anu bakal ngaladangan. Tapi Asmita teu bisa asup lantaran kahalangan ku si babah. Allah, minyak lantun mah geus beak. Tembal si babah bari ngabalieur. Pirakut oke. Asmita kaos nu teu percaya.
Wah geus bea. Cali we kan sejen. Bari gebrug we panto teh dipeneutkeun. Be cilaka. Kamana ya neangan minyak? Jeung aya ku judes-judes teuing keur konok teh. Asmita gagalendeng di jero hatena. Manehna luak lieu nempoan warung-warung nu sejena. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.